Assalamualaikum. Wilujeng patepang dina pengajaran Basa Sunda, materi resensi bab katilu. Kompetensi dasar pengajaran resensi nyaeta menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks resensi, serta menulis resensi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Tujuan pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan isi, struktur, dan unsur kebahasaan teks resensi, serta dapat menulis resensi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Aya 5 poin anu baris dibahas, nyaeta ngeunaan wangenan, hal anu diresensi, wanda, struktur, jeung lengkah ngaresensi. Resensi asalna tina basa Walanda, nyaeta resentie, atawa serapan tina basa Latin recensio, recensere, jeung revidere anu hartina nepikeun, nyaritakeun deui. Nuduhkeun kagiatan ngajen atawa meunteun hiji karya. Jadi resensi teh mangrupa tulisan anu eusina ngajen atawa mere tinimbangan ngeunaan hade gorengna hiji karya. Aya 3 wanda resensi, nu kahiji resensi informatif anu nepikeun kalawan umum tur singget tina sagemblengna buku, nu kadua resensi deskriptif anu mangrupa resensi nu medar atawa ngabahas tiap bab atawa eusi buku kalawan wincik, tur nu katilu resensi kritis anu mangrupa resensi anu ngulas wincikan buku kalawan ngagunakeun metodologi elmu kaweruh nu tangtu. Ieu resensi ilaharna objektif jeung kritis dina meunteun eusi buku. Hal anu bisa diresensi ku hidep diantarana nyaeta buku, film, musik, jeung pagelaran. Anu tangtu tujuan resensina beda-beda. Mikaweruh kahengkeran jeung kaunggulan buku atawa film di resensi. Maparin gambaran ka pamaca atawa kanu rek nglalajo ngeunaan hiji buku atawa film sacara singkat. Ngasongkeun saran atawa kritik kanu nulis buku atawa sutradara film ngeunaan karya nu dihasilkeun. Mikaweruh kasang tukang jeung alasan digelarkeunana hiji karya, jeung nguji kualitas hiji buku atawa film ku cara dianalisis kaunggulan jeung kahengkeranana. Struktur teksna nu kahiji jenis karya, nuduhkeun karya naon nu rek diresensi ku urang. Nu kadua identitasna, biasana ngawengku judul buku, pangarang, taun medal, taun dipedalkeunana, kandel buku atawa jumlah kaca jeung editorna. Salajengna sinopsis, bagian anu medar ringkesan eusi karya. Kaopat tilikan eusi karya, sawangan atawa tinimbangan kana kualitas karya, boh kaunggulanana, boh kahengkeranana. Dipungkas ku panutup, bagian kacindekan jeung saran tina resensi. Nalika ngaresensi nu kahiji, hidep milih buku heula. Alusna mah buku nu loba dibaca atau bestseller. Nu kadua maca kalayan daria, buku nu rek diresensina. Alusna sababaraha balikan, sangkan paham pisan. Catet hal-hal anu pikatajieun tina buku, oge catetkeun hal-hal anu kurang pikarespeunana. Catet naon pandangan hidep naha eta buku teh payus atawa henteu dibacana. Tulis judul resensi hidep. Tah sakitu materi resensi, kumaha aya patarosan? Upami aya, mangga tiasa ketik wae dina kolom komentar di handap atanapi tiasa naros dina grup Sunda masing-masing kelas. Pancena pek baca hiji karya sastra Sunda nu aya di perpustakaan. Tuluy resensi ku hidep. Jieun resensina dina wangun poster atawa infografis secara kreatif. Saluyu jeung kaidah nulis resensi. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten tina samudaya kalepatan, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.